Oh lieur he, tukang butuh duit Lieur nah eta naon? tukang butuh duit. Atuh emang butuh jang naon kitu? Cuma bayar rendahan. Jandahan. Urang ieu urang boga solusi kitu ka. Aya hiji mah kitu. Kasaetan Kok si bos kitu. terus naon kan. Sakit kulit kitu. Kira-kira di beda mulanya. Cobaan deui lah kitu da biasana bager lah kitu. Bagian. Tapi di mana bayar kudu tepat. Iya itu penyelidikan. Atuh. Oh iya mahal. Iya. Misalnya. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa teh ngawagel waktosna? Mah gitu nya. Bedaya priogi. Oh, kalebet atas kalebet. Pohon. Ya punten barang sok kalebet. Sok caralik. Aduh. Sok. Bos. Ya. Oh, sen. Kumadi priogi naon? Kieu abi teh bade priogi kersana bade nambut artos ya pun wa. Mawa kumaha? Iya aku menuju priyogi artos. Kami ayah mah beri nama artos lah. Ayah priyogi. Emang priogi na sabaraha? Ayah pamaya mah 300 Ya, insyaallah atulah meureun. Dan kege 3 harian maksimal mah bayarna saminggu lah kayak kadiekeun. Ya tuh. Oke, soalnya sugan aya itu di. Nuhun Oh, satu. Yang anaknya. nuhun Aduh. Iya nya 700 nya. nuhun Berapa itu? ya nuhun mungkin paling 3 hari lah insyaallah 2 hari maksimal Siap. samingguan nuhun Siap. Sok ya. Don, Pak Bos. Ya, siap lah deh. Aduh. One week later. Nya. Ieu teh wasi di teh janji teh 3 poe bayar hutang teh ngan saminggu. Keneh wae teh. Ngajikan putu deui. Tah, yang kayak malah. Barengan. Apa di mana warna segini tuh? Oh, mana sih dia? Heeh. Oh, si Ate teras we ka dia kayak aya belokan. Oh, Teras deui tah eta rombokna. nuhun nya. Nuhun siap enggak. Nuhun. Sugan dia ieu mah nah kitu nya. Meureun. Subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. saya Sahaya. Waalaikumsalam gitu. Gak blog aing. itu wah Ya warna si Dedi tuh. Kayak di pelarian ala. Goblok eta jalma. Cik atuh asup heula kitu ka aing teh. Yang perlu tutup kelo suka. yang tamu bertenasahan duka dan gendut aing pemanu lagi hutang ke aing bijakan dewa gitu bijakan nyebutkan ya kalau mau jawab lah aing kan nyaman di dia tenang ada dia Aya tuh. wah Ah maneh ayam meureun. Cik mana jalma teh euy? Sugan nyumput jalma teh euy. Eta maneh nyumput di dieu.